nungges ngalalakon ka negara jin negara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, cuma lain lalagaan tem. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten, belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Dicaritakeun urang Bogor, urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya, wah mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya. Mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan. Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون wallahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam turunan anak Adam kabeh qad anzalna teman-teman uis anda daakeun ingsun agung ingat sira kabeh libasan ing anggoan ayo khalaqnahu lakum tegese ngadam malisun agung hu ing libas lakum kadhe sira kabeh yuari kang bakal nutupan ya libas Sestu tegese nutupan ya libas sawatikum ing kalaan sakekalaan sira kabeh warisyalan anggoan bulu huwa utawi waris tamayu tajammalu bihi ku barang kang den gawe kaelokan apa bihi kalawan maminasia bisaking pirang-pirang dodot walibasat taqwa menang macanalan angguan taqwa menang walibasut taqwa lan tegese angguan taqwa al-amalu sholihu tegese amal kang sholeh wasmtul hasanulan tingkah laku kang becik dadalan kang becik binasbi kalawan den bacana sablibasat Atfun ala libasan iku dan atapakan ingat selepan libasan warapilan dan baca ropa mubtada uniku dari mubtada khobaruhu jumlatu dhalik utai khobarnya mubtada iku jumlahan lapad dhalik sarua jeng walibasut taqwa lan utawi angguan taqwa iku zalika utai mangkono libasut taqwa khairun iku kang leuwih becik zalika min ayatillah utai mangkono inzalul libas bi aqsami min ayatillah iku tetep saking sakehe ayat Allah dalaili kudrati tegese pirang-pirang dalil kekawasan Allah la'allahum manawa ya bani Adam atawa kufariku yadzakaruna nama areling ya bani Adam kabeh fayu'minuna maka pada iman ya bani Adam kufar kabeh fihi iltifatun ikut tetep ing dalam la'allahu mutawi iltifat anil khitab saking khitab ya bani
Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wallahu a'lam bimaradi ya bani adam anak turunan Kangjeng Nabi Adam la yaftinannakum jamitna temenaning sira kabeh yudillanakum tegese janya sarakan temenaning sira kabeh asyaiton wa syaitan la tatabi'u tegese aja nganuti sira kabeh ing setan atufataftan maka yen tanarima kapitna sira kabeh kama akhrajaka wale ngetoakeun ya setan abawaikum ing bapa biang rorosir Adam lan Hawa bifitnatihi kalawan fitnah setan minal jannati saking surga yanzi'u ale mocot ya setan halun iku dadi al anhuma saking karone abawaikum libasahuma ing anggoane karone abawaikum liyuriyahuma dapun yen taningalikeun ya setan ing karone abawaikum sawati maing sakekalanane abawaikum minnahu ing satuna syaitan ay syaitan tegese setan yaraku kuningali setan ing siraka bahwa setan wa qabilulan balad-balad setan junudu tegese pirang-pirang balad tentara setan min haitsu la tarawnahum saking panggonan orang ningali siraka bahum ing setan wa qabilu lillato pati aja sadihim kena arah-arah lam buta pirang-pirang jasade setan wa qabilu adami alwani mata waranana pirang-pirang warnana setan wa qabilu inna ja'ala ing satu hunai sunagung iku anda daakan ing sunagung ing pirang-pirang setan aulia ing pirang-pirang kanca awanan wa korona tegese pirang-pirang kanca wa korona lan pirang-pirang batur lilladzina la yu'minuna kadawong kang adawong ake kang orang iman keun ya ladzina kabe lilladzina kadawong ake la yu'minuna kang orang iman keun ya ladzina kabe ngalanjutkeun dongeng tentang diturunkeuna bapa ibu urang Adam Hawa sabada ditundung ku Gusti Allah kulantaran ngalaksanakeun kasalahan Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngaberbay dina bobogaanana het ngara ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki ora ditunung ku Gusti Allah nu tatadina aya sukuan ku ari fiat rijalu diawakeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un
terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing. Turunkeunlah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadib. Siti Hawa diturunkeun di Jeddah. Orai diturunkeun di Sajistan. Iblis diturunkeun di Ubullah. Pan ieu nagara na maraca nyana kana kitab komu nyana majarago maca sejarah. Begitu dibaca di negaranya na sial iblis diturunkeun di negara urang. Cek urang Ubullah. Itu kene Sajistan. Wah, cenah urang negara orai. Mantap. Urang ulah ngadenge seremna baheula serem. Namun ditelaah kuari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis, dilarang sholat, dilarang puasa, teu meunang sarolat, teu meunang aya nu magahan ngaji, aman mah aman, kadieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam. Ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an. Teu beunang, salat teu beunang. Akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat, sebab asal salat tembak di dinya ke. Asal salat tembak, asal salat tembak. Akhirna salat di imah. Salat di imah tetep bae. Asal keselidik tembak. Otomatis kan nu salat eueuh, nu ngaji eueuh. Agama mah Islam. Maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam, cuman masjid eueuh, nu salat eueuh. Negara Imam Bukhari di ditu, negara Bahauddin An-Naqsabandi, negara Alauddin An-Naqsabandi, urang mun macaan sejarahna kutubul aulia ya di ditu. Tapi peribadatan terbatas, kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah Presiden nu ayeuna rada loyog kana agama. Jadi kos kitu tah kaaya. Entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh. Aiprak urang ieu neureus sejarah ieu pantes kararitu geus sebab orai baheula diturunkeunna di ditu. Orai. Muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan. Nu ka urang mah incuna nu di ditu pusatna. Masya Allah. Kanjeng Nabi Adam diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah. Setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jeddah. Didinya terus Kangjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa na ti Jeddah teh terus berangkat mengarah ke Mekah. Ternyata ku Gusti Allah dipertemukeun di Arafah. Waduh, luar biasa bungahna Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta. Manusia sadunya kakarak dua eueuh nu pasti dikontrakan.
nu pas ini tanah lantaran nganduaan tamahnya na di dunia teh Masya Allah ablag-ablagan canaya sasah tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Musdalifah di Musdalifah didinya cicing di Musdalifah terus berangkat ka Mina didinyalah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel cek Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir ya Allah ya Rabbi satara aja Gusti cek Siti Hawa jatuh nyengir mangan senyum doang eta kadeuleuh ku aing ge kapeng-kapeng senyum kapeng-kapeng baeud ieu nu teu kuat namun baeud munajatlah Gusti teh Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti Utatarina abdi di surga serba mewah serba segala aya kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha mun kudu dipake naon kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae lantaran isuk pageto meureunnanan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan nu mantak Adam kaulah pangeran anu leuhnya ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh di sorga ka bumi pan geus dicaritakeun ku kaula nu agung waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat dek naon ieu Gusti teh nyieun kos ieu pan dijawab ku kaula inni ja'iluka fil ardi khalifah kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi ulah kaget Adam ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis maneh teh nyieun dosa ulah kaget sebab eta mah ngan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini jailuka fil ardi khalifah ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia. Masya Allah teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek dibere nyaho ku kaula hei Adam jang anak cucu anjeun deui lain sakadar jang anjeun duaan kebutuhan tentang agama, tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhanan nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun gustingan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-dada buru-buru bujur panas di hareup panas lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah tangkal Ambon belah kulon ge nu ngaji tarariis di dinya bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun
di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana maka Kangjeng Nabi Adam mayang buru-buru panas Gusti panas sanajan tatangkepan ge atuh ai panas ge mah Gus dek di mana happy dah tuh happy sote lamun tiris panas ge mah boh atuh cuaca panas aja orang nangkep pemajikan mah hau atuh sarua aja ngasup ka hau direrab Masya Allah nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wallahu alamu bimuradihi ya bani Adam anu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam matu berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna narurut teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper nah iya ya bani Adam anak cucu Adam qad anzalna alaikum libasa nyata jelas yakin kaula lu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan wahai anak Adam libasan anggoan pakaian Gusti Allah tega bahasakeunana qad anzalna make anzalna mah kapan inzal ai inzal mah kapan turun mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nyata geus turunkeun wadimor ti luhur kahandap wah hambalah ya wadimor geus turunkeun atlas gajah depak wah hambalaya segala lepis segala BHS anzal tarurun ti luhur langit ka handap janteu dina turunna ge beureun urang pararae temantak anzalna bimana khalaqnahu kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih panai anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kanurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di sagala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababan ku hujan teh angke bakal aya jajadian anu bisa dipake nyieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangarana rangdu eta ge bisa ku urang di alan aju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade tadi jerona sok aju tarareas kana hulu kapuk kapas waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeunna tenunan jadilah wadimur
Waduh. Jadi polekat, gajah duduk, gajah depak, gajah lari. Wah. Duh, can aya cenah kejieun atuh kusia. Terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula maya samping Maulana segala. Kebelah dieuna terus samping teh uluh kegala BHS Al-Jupri. Terus Al-Hidayah, wari deui aya deui Tamer. Macem-macem. Wah, iyalah disababan ku hujan. Berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan. Salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat. Sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah, hiji ardu, dua hawa, tilu ma'u, opat nar. Kebutuhan manusia teh sakitu, hiji taneuh, nomor kadua hawa, nomor katilu cai, nomor kaopat seuneu. Eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh. Napas geus hukak hingkak geus teu bisa ieu. Urang ngasupkeun hawa ka jero irung. Geus teu bisa dipencet di jerona pernapasan teh. Spenek. Obatna ngarokok eta. Wah. Maksudna moal kebal deui. Masyaallah. Geus teu bisa menghirup oksigen, geus tereng. Kitu keneh mun eueuh cai. Yes, sebab kebutuhan awak urang cai. Awak urang tadi inuman atuh geus. Kitulah. Lumantak wahai anak cucu Adam qad anzalna nyata kaula geus ngadamel ka anjeun alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libasayuari sawatikum warisha. Pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya dua macam. Nomor kahiji libasayuari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur. Nomor kaduana libasan warisha. Artina warisata ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayuta jamalu bihi minasia dipake ngaginding model wol dan lain sebagainya. Eta teh sarua bae tina cai hujan kene, cai hujan turun ke taneuh kemudian jararadi jukut dan lain sebagainya. Didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai di dalahar embe sapi munding onta. Jadi kuari ngagedean hewan dipotong dipencit maka ieu kulitna bisa dijadikeun pakaian, buluna bisa dijadikeun pakaian, bulu embe gembel, bulu sapi, bulu onta, berbagai bulu bisa dijadikeun ke uol kitu keneh kulitna. Dibawa ti Tangerang, ti Bogor, ti Cianjur, ti Sukabumi, dibawa ke Garut, dibawa ke Bandung. Jadinya diolah terus, diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai. Lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan. Diproduksilah di Garut, diproduksilah di Bandung, dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket. Eta produksi Garut eta. Lamun memproduksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar Kemis.
tapi lamun jang ka luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupa mah kecuali pasar Kemis dipakailah di luar negeri saha nu makena wow penyanyi ternama Elvis itu make buatan Garut sebenarnya calanana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut dipakai deui ku Mick Jagger wah eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah gitu dipakai deui ku Al Jarreau wah kulit buatan Bandung eta sebenarnya seserian heran aing mah bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana Justina kulit Masya Allah Indonesia teh istimewa tuh urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina hah hijina sabaraha hiji salembar gede bisa ente mangsa 100.000 ente 100.000 lah ke 100 behelana udah sok murah-murah loba tukang kulit ih kumaha sih bila perlu 500.000 lah bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju baik atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna hijina misalnya dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 jadi sabaraha ada memang hitungan bae heulangan 50 juta sasapi Masya Allah mantap kamu mun tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah kuali mah timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau kurang kuari digoreng pakai kerupuk jak kulit pada tage nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat ulah kadeule diharap gubal gabel mun lalaki ulah kadeule senyum jeung bendu baud ulah kadeule itu kene di tukang supaya rapi libasa yuwari sawatikum nomor kahiji nomor kedua libasa warisa di samping warisawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sregep nah 2 macam nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat nomor kedua supaya tambah rapi ginding warisa asalna waris mah bulu manuk tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasyab majas deui bae walibasut taqwa zalika khair walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara 2 pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding nah di antara nu 2 walibasut taqwa pakaian takwa nu jang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasut taqwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sawatikum pakaian nu pake nutupan aurat ieu pakaian anu khair bagus
cek sawareh mah libasu taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah, dipake salat ka Gusti Allah, dipake berjamaah ka Gusti Allah, jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya. Etalah libasut taqwa, etalah zalika khair. Nomor kaduana, nomor katiluna libasut taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah, pakaian paranti perang, pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang. Ieu libasut taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari. Ieu pakaian perang nu paling istimewa. Zalika khair. Terakhir Imam Jalal baga jelaskeun libasut taqwa teh al-amalus sholih. Horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh. Pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa make sapari luar biasa bagusna beut ti luhur ka handap manen necis seragam disebut beureum lain, disebut hideung lain, disebut koneng lain, putih lain. Wah, ieu mah PNS hebat. Di dia make kenong wode luar biasa. Wah, sapatu nage herang bisa pakai ngaca. Dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor. Fu teu meunangnya nama aya kokotor. Tapi ternyata pakaian nu sakitu bagus teh terbuat tina Wall England. Wadah, ngaput nage geus teh sembarangan kudu nu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura. Teu beunang sambarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang, tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang. Salat henteu, puasa henteu, maling terus. Nah ieu kadang jelema make pakaian bagus amalna goreng, eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang kata jelema kos kitu. Pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah, eta teh sataranjang hakikatna mah. Tapi jelema pake pakaian biasa bae, kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji, aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna, aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar. Tapi nyana salat, ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh. Eta istimewa. Masya Allah. Geus amalus sholih sumtul hasan, kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang. Nu paling istimewa mah pakaianna bagus, secara zahir hartina bagus teh rapi pake nutupan aurat, ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal. Jadi dirapi-rapi pakaian lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang kaalem ku makhluk, ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideuleu dina zahirna sregep, ditambahan ku pakaian batin amal soleh, waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawadeun zahiron wa batina. Masya Allah. Jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat. Nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah. Kadeleuna disesuaikeun, lamun nu kuru ulah make nomor ceteuing. Asal aya awale kuru jasa awake tinggal tulang maka pakaianna merecet jasa. Aduh, calanana anu nyitak teh itu kene bajuna Masya Allah nya jangkungnya kuru maka pakaianna merecet ya mamun aya buah tinggal diajul bae ku nyana. Eta karana teu necis. Jadi berarti kudu rada digambringan saeuti. Geus kadel rapi. Nuneuleuna salakina jadi indah. Ede jelema eulin tuh Masya Allah susuna geus segede ember. Wow,
gede jasa bujurna pohar jas giblek. Waduh, make pakaianan labuh gua gedean atuh ieu mah sarua jeung barongsai. Ya Allah, teu saraga. Jadi dirapi-rapi ku wae potongan ge ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri. Karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi, kan moal ka mana salakina ai keur di imah mah. Kenna. Lah, cek salaki udah cukup aing neuleuh sia bae ge, jas sia rapih bae. Geus teu kudu neangan ka mana deui, geus rapih kadaleuna aing mah. Ngeunah neuleuh sia tuh. Aju salaki nage kan rapi, becak pamajikanana deui asana pangkasepna kakak di dunia. Kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadaleuna. Ya sider geus kan nyambung suami istri masyaallah. Ngeunah dititah urang kitu teh. Pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa. Libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat, paranti salat, paranti ngaji, libasut taqwa zalika khair, kitu keneh libasut taqwa, paranti perang zalika khair, eta lah nu hebat. Atawa ieu libasut taqwa, libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat, libasut taqwa zalika khair, ditambah ku amal-amal saleh, ieu mah bagian batin, kalakuan nu bagus, zalika khair, ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wallahu a'lamu bimuradih. Ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian, dengan berbagai mode-mode pakaian, dengan berbagai potongan-potongan pakaian. Jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan, aya nu tina kapas, aya nu tina dangdaunan, aya nu tina talokop-talokop, aya nu tina kitu kulit-kulit kayu, aya nu tina bulu embe, aya nu tina bulu dan lain sebagainya. Ieu kabeh zalika min ayatillah, etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah, tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Urang kuari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan, berbagai-bagai kitu dasarna, berbagai-bagai kulnaon gitu ngaranna dasarna. Nah ieu aya nu tina tapamatek, aya nu tek-trek. Aya tun tina pitoron, aya nu tina hero, aya nu tina sipon, macam-macam. Eta zaman-zaman baheula. Oh, datang ka kuari nu alanyar macem-macem. Eta teh kaluarna mah teu jauh, tidak matek jeung istem. Pangheulana di urang aya istem di Tangerang. Pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem. Hebat amat orang tukang sapuna. Kos kuari besok babe jauh alhamdulillah Kiai. Saya kerja di mana di bandara, asa pilot bae pun urangnya. Ngadenge di bandara teh asa pilot bae, masya Allah, renganan di luarin bandara. Geus bagus penting digaji bae lah. Naila kabeh zalika min ayatil, dalil kekuasaan Allah. Mun ku Allah teh diturunkeun cai, kemudian teh jarara ditatangkalan kapas, nu jadi tangkal kayu, nu jadi embe, onta pararaeh, urang bisa sataranjang deui. Ende kumaha teh jahara rese. Nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa. Oi, kapas di Kalimantan jararadi. Nu dipelak, nu teu dipelak, idinya langsung dikemas, dibawa ke Bandung,
dibawa ke Tangerang Jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ke Surabaya kadang nu meuli nama orang Sumatera dijual di Tangerang dijual deui ku ari kawan nu produksi tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan jadi jutawan miliuder Masya Allah bersyukurlah ka Gusti Allah ieu lah tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ti mimiti anu melakapasna kemudian anu manena kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ke Tangerang kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawalah kuari ke pabrik tekstil ti mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dia diasupkeun dak urang mah kuari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuat tina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nailah zalika min ayatil maksudna kembalikan ke Allah ieu teh tanda kebesaran Allah tanda kemahakuasaan Allah la'allahum yazakkarun manawa para kupar diharapkeun seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katutesina iman atuh ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraos saha nu melakapasdak saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ieu lah zalika khair libasut taqwa tapi batur coba dulu sagedengen urang be make pakaianna mararahal tapi teu iman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah awas ieu teh tanda kebesaran Allah la'allahum yazak ingat sekali Allah dia iltifat cekah lima anima ayat tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dia kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani tah mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho ayeuna teu ngaji mah atuh ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres nu mondok ke kacaletot bae mun teu mondok mah mantak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran wawanianan eta bahasa model hitop bahasa model majaz bahasa model kinayah deuk kumaha ngahartikeunana degungkeun abak jelema kos itu mondok heula sia ngahartikeun Quran mah eta bahasa kitu aju naon maksudna wal iltifat wa yuduna ieu iltifat teh kos kumaha nah engke naon rahasiana ieu teh kahararesen aya majaz aya majaz mursal aya majaz isyarah kemudian dirinya aya alaqah aya korena deuk ngamajazkeun teh teu sambarangan kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah didinya masyaallah aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke aya bahasa iltifat eta kumaha kos karitu mun teu mondok aya nu mondok ti leuletik kaji pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan tamati orok datang ka paeh bakal di pondok paeh nya nama ya bani adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah Muhammad cek Gusti Allah nu mantak didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi timimiti bapa moyang urang di
dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah limayas mauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan anu gorengna ke bisa dijauhan tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ibrah hate ketika urang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan urang berpikir eta bapak urang kunaon make maksiat di sorga lamun tah heula teu maksiat mah meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak aju cek nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku aju cek tuh nu di kantor meureun aing lah meureun teu berpikir kadinya ulah ngomong kitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifat tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam ku urang ku ari dijadikeun ibro cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tah kuduna kitu. Kangjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana Dubatak ditambahan deui cek Gusti Allah ya Bani Adam wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan sing hade ulah kagoda ku fitnah-fitnah setan bere sebab setan geus gancam cak setan teh ieu Adam jeung Hawa ge kuai kagoda cak setan digoda sia kuai urang Cikupa aing kumpul di Citra aing kumpul di BSD sabagian anak buah aing di Puri Jaya pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat kali aya bapana bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai ti Tarasub Golkar setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti Tangrede kabeh dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina ayo ku aing deuk digara roda supaya ke Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh jaho duit nu halal nu haram ku aing bakal digoda kiaina ku aing bakal dijadikeun sponsor sial teh setan goblok Masya Allah ku aing bakal digoda ku cewek-cewek bakal mararecet ge pacalana-calanana aduh apemna bakal kadeuleu ku aing
ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing, dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing. Aduh, SMS-na dilancarkeun ku aing ujian. Digoda kajen ku kumaha ge, geus kiai heula nu ku aing digoda. Ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa. Ai, tial ka setan. Aduh. Terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT. Datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina. Camat-camat bakal dituntun bupati, segala gubernur, komo presiden mah. Aduh, ku aing sia bakal ditutur-tutur ke mana bae ge. Sia. Waduh, teh setan sial jasa ge. Setan di mana sia tempat sia? Tempat aing di Tangkal Asem. Tangkal Ambon, pusatnya di Tangkal Beringin. Waduh, setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputa, Ciledug. Kos kabeh santero, serang Pandeglang kabeh anak Adam. Awas. Layak tinana kumu setan, ulah kagoda ku pita setan sia sing hade. Kajen teuing setan ngancam ka sia sebagai anak Adam, deuk di goda siana bae ulah kagoda. Carana kumaha Gusti supaya ulah kagoda? Ulah boga HP. Aji pendi gideug. Aduh, boga 5 aing HP. Aduh. Naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan? Ulah boga TP. Waduh. Berat. Naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan? Sing hade cek Gusti Allah. Ya, ke heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan. Ieu mah nomor kahiji. Sing ada ulah kagoda ku pita-pita setan, ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan. Ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan. Sing ada setan. Lantaran setan tepan baheula yanzi'u anhum libasahum liuriyahum sawatihima. Barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi. Libasahum pakaianana liuriyahum supaya katembong gogorengna. Dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahum sawatihima. Kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong ku ariku gara-gara setan. Sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nya nama setan kapan neuleukeun ka urang ngagodana ngeunah deuk dihareup deuk digigir deuk ditukang deuk diluhur deuk dihandap. Deuk urang keur hudang deuk urang keur hees. Nya nama yarakum huwa wa qabiluhu, setan maneuleuh ka urang jeung kanca-kanca setan, balad-balad setan, anak buah setan, komplotan setan. Urang mah teu neuleuh ka pannyana, nyana maneuleuh ka urang, tapi urang mah min haitsu la tarawnahum, tina tempat urang teu neuleuh ka setan, ayu setan maneuleuh ka urang, ngagodana ngeunaheun jasa, urang mah teu neuleuh ka setan, deuk kumaha nangkisna. Deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setanna teu kadeuleu. Urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu. Urang boga silat, karate, dan lain sebagainya teu bisa ditangkis kuno kos kararitu lantaran setanna teu kadeuleu. Ayeuna neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh. Nyana mandeuleukeun bae ka urang ku ari ge aya tadi dia sial tak uci ngomong-ngomongkeun aing bae. Cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deuk kadegetan aja pendi. Ku aing deuk ditiupan matana supaya nundutan. Eta setan kos gitu sial jata setan.
nyana delekeun bae ke belah kulon ke belah wetan ke belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing dek digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureun cek setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku ari geus mulai anu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belah kulon aya janggian jeung jahe blon teh budak kan nyaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kadek setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ke anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran orang dijanjikeun lamun orang bersih bakal balik deui ke tempat semula yane surga sakumaha kanjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ke akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ke tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semula na ge ku ari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna ku ari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang ku ari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kulagaku gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahlai-lai acan atuh pangeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana naleukeun dek dihareup dek ditukang dek digigir dek diluhur dek dihandap dek kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasah bedog we sia ku aing gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneu mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh aja setan banyak tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bege geus teu leutik heula di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikeun sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing oh batur bae heula di dieu keur zaman kula leutik kena aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin ku sia penta aya ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabel gedeg leungeun we
can tamat-tamat acan leungeun datang. Wow. Nyana kieu bae. Oh. Curugna bae sagede bitis curugna. Curugna encan ieu na ieu, encan ka dieu. Atau kelenger nyana kieu bae. Cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu. Di inuman geus kebal cageun. Kunaon sia? Aduh aing neuleuleungeun gure cekeuna. Aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya. Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin ku ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh. Ya waduh dia ka ditu aya teh set. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang tadinya pasti jasa. Buktikan. Baca sekian. Mun dibaca ku urang teh mulai aya mimiti tariris awal Quran. Tiris amat ya awak. Ente kebal ayah tertrek non woi ada apa tambah incu na masalah kalau udah datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ayeuna wirid salamere guruna lain guru mencet tuh biasa kan dibere wiridan paranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadel jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar didinya sia. Ulah geus kodo mah. Boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus aya karasana asal penting me dibacana. Maca Yasin mah maca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 2 macana. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cek pamajikan aku nantet aku nanaon ada di sini maca Quran ti penting cek kenapa Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sing ade Masya Allah urang bisa deuleuh ka setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan dibere penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru aya nempo ka nagara jin atau aya di nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya urang lah di dieu keneh ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadale di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ke alam jin aja teu boga kuncina tuh terus di alam jin terus gitu kumantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin Masya Allah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincina hideung semu biru ieu mah hejo aduh Gusti Allah tak urang lamun nyaritakeun Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wau jeung jin-jin hiji nomor kaduana baheula waktu mendak kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung
eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung mau ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol. Bung Karno ketika manehna asup ka negara jin teu kadeuleu ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang jaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno. Masya Allah teu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu kiai lain lalagaan di Karawang aya nu geus ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, teu lain lalagaan teh. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten. Belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Ih caritakeun urang Bogor, urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya. Wah, mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti nagara jin dibawa ka urang moal kaduitan ja. Aya nu ngarewas naon wiridanna cenah ge aya. Sia mah kadinya bae pan. Aduh, terus teu beres emang budak ieu mah ieu. Setan. Ke urang jaritakeun setan jin di nagarana ke dihareup maka mantak asa ulah ngabesan. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaitan-syaitan teh sebagai kanca-kanca, sebagai babaturan-babaturan, sebagai kroni-kronina. Kasa lilladzina la yu'minun ka jelema tu teu arariman Katolik teu iman ka Allah, Protestan kafir pokona mah, Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya. Iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronina syaitan. Kuari lamun lain ajakan setan Yahudi jamual, kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika jamual. Urang geus nyaho sabenerna mah eta teh keur kasurupan setan. Ngan di urangna deui nyana ngahijina jeung para setan-setan. Jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah, aya nu teu iman ka Gusti Allah ngahijina jeung setan. Sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan sedengkeun jadi kroni. Urang mah teu daya teu upaya. Kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, asal aya kafir eta kroni setan. Yahudi kroni setan, Nasrani kroni setan. Kajen ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajen kuku mage tetap ngajerumuskeun bae. Kitu bae. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi jeung Nasrani mah datang ka iraha ge moal ridaeun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan. Ke geura dihareup ke sababor hayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna. Wah, luar biasa. Kaki haji mungkin nyana cicing di sorban. Wah, kabupati meureun dikenongna. Macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan. Sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka oray tiba heulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk. Asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pencetkeun kurang set aing bisa sial ta setan bacana nu umat teh bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentak ulah sapencet-pencet tak setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos gitu tadi puasaan sapencet-pencetna atuh setan mapan puasa bae nya mariaboh tadadak si ade iyalah Quran gajelaskeun kajeun jang batur ba ulah dibejaan jang urang bae sadarkeun diri urang hate urang pikiran urang bahwa cak Al-Quran inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca sebagai kroni balad babaturan sobat nyobatna lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman asa jelema teu iman ka Allah ya ane kafir sobat setan sing hade jeung jelema eta tuh kan setan mulai aya wa idza fa'alu wallahu alam